Lain. Tadi mana ti mana jeung calon pipi majikaneun? Oh eta geus ti pananyaan nanyakeun waktu nu alus nih jang ke hajat. Oh, heuh. Kumaha cenah? Eta puguh cenah kurang alus euy budal urang jeung budal awewe teh. Maksudna kumaha modal mana emang naon? Budal urang kan Jumaah. Heeh. Awewe Salasa. Tang teh geus rumah tangga teh unggal poe teh ngopi we cenah hayo. Nah bisa gitu ya. Kumaha maksudna kumaha? Kan udal urang teh Jumaah ge apa kan Jumaah mah cai. Cai, heeh. Tah Salasa gula kopi cenah. Nying. Aing karek ngadenge ieu wedal anjir Salasa gula kopi cenah. Terus lamun poe Rebo nya Indomie ayam bawang meureun nya. Sasab anjir. Ai maneh nanyakeun ka saha? Sia teh ai maneh. Eta kasih Abah Astra Orening. Astra Jinga atuh lamun aya ge sia teh. Mang, imah teh asa rada keung kieu mang sieun. Nya heueuh atuh da imah geus lila ditinggalkeun anjir. Ayo balik bisa aya pocong. Ai maneh pan ongkoh cenah tadi ngajak ka dieu. Pocong bari lagi sieun ku pocong kumaha ai maneh. Tinggal ngulub pocong mah anjir. Jadi leupeut geus menang bungkusan. Ulah sok sompral mang. Atuh naon make jeung sieun kajai. Juri di dia mah eueuh notifikasieun ai maneh. Sok. Kunti. Kan saukur bisa seserian hungkul. Sieun kudu seri ai maneh. Pocong geus meunang nalian. Moal bisa ngodag-ngodag acan. Homo anjir genderowo mah cubagu gue kieu. Paling oge sieun kunaon ai maneh. Mang. Sora dicerat. Sora naon anjir? Tah, mana baba? Waduh lah sih mah. tadi jero. Sora. Tapi heueuh jai bangke deui anjir ieu. Heueuh jai. Mane ngabeun teh anjir bu bangke. Iya abi hitut mah. Sia. Sugan aing bener aya juri. Brad. Naon? Biasa muput sungut. Mantap Purit-purit jarum coklat. Nyaho aing ge baju anyar jual. Pepelegeg teh maneh anjing. Apal tuh baju harak iya. Nyaho pan di ge aing make baju harak ieu clothing Bandung. Tapi sarua. Cing aya tulisan tukangna ieu. Iya atuh. Anjing. Motor aing kumaha leasingnya. Siga nu curhat geuning maneh. Sedikit kepanan mencurahkan jeritan hati. Halus. Halus cocok nah. Nya. Kaos teh yang maneh nah. Bener. Yakin itu Sok. beak tinggal bungkusna. Belum bungkusna ada sarua ngebol atuh teh. Meureun pahang, Brad. Baik we atuh penting mah ngebol sia teh. Enteng yuk. Buat kata dicoplokeun kehead. Maneh kalakuan. Si batur teh apal urang beli baju anyar. Baju harak mah mahal. Heueuh kumaha lah. Edan Jack Krem gimana? Gagah ya. Dan buuk palas sudah dah. Out-outan gitu. Najan Jack Krem oge anggar we jiga ririwa atau buuk jiga kieu mah gejo nyisiran atuh sia teh maneh. Pan geus aya nyisiran puguh hese diaturna ieu teh buuk teh euy. Du kumahanya, Brad? Ya cobaan tah pakai lidah buaya. Buuk hese diatur mah. Oh. Sieun urang euy make lidah buaya mah. Sieun kunaon ai maneh? Heuh apa na lidah buaya mah nungguan buayana calangap. Urang gusuk-gusukeun hulu meureun.
buuk. Wah, beheung. Lidah buaya kemang babas teh diburuan biebah eta loba. Lidah buaya lain buaya atuh. Oh. Meureun moal nyesa si rahasia atuh diasupkeun kana sunggut buaya mah. Ya ngajaran. Parah anjir. Tapi eta di kumaha, Brad? Dijuskeun. Dikolak. Astagfirullahaladzim. Ieu. Kolaknya. Atuh diangirkeun ka dieu lidah buaya dikerok diangirkeun ka dieu babal. Maneh Dikolak tawa diangirkeun. Brad, cik kasaan kopinya saeutik. ulah maneh mah tetanus anjir. Gitu. Saeutik we ya. Payang ngelesangan ti korong pahang udud ngopi henteu. Yang lesang mah tuh tinyu mama lemon. Umur ngabudah aing. Bae we atuh saeutik mesti. Lain, Brad. Urang masih kene penasaran itu cerita Tangkuban Parahu nih. Geus teu kudu bake jeung ngabahas Tangkuban Parahu. Kamari ge anjir musingkeun piraku Tangkuban Parahu cenah anjir mun cangkeuleun nang karak. Geus teu kudu anjing bisi tinggang ku aing ye. Aing ieu mah beda deui, Brad. Kan sakakalana teh cenahnya di talapung tak ku si Sangkuriang. Tah sanggeus nalapung Parahu teh tuluy ka mananya euy. Nah teu misalah kitu teu ti parieus suku eta diurutna ka Mang Saryo atawa ka sahanya euy. Anjing. Ada penasaran, Brad. Cek aing tong ngabahas eta. Da sia mah ngacaprak ka ituna teh. Teu misalah si teh Sangkuriang mah. Cokorna ge kekeongeun Sangkuriang mah. Nyanya? Nyanyah cenah. Gusti aing ngobrol jeung si Gejul anjeun meni eueuh nu baleg.